Bangsat ya macai teh si anak kedah ini penungan anak saat wae si bangsat teh. Kemana kan Kano? Nangkai kedah di penungan anak. Oh, paling kita sawah kan meren orang dinya tah. Kan ngarit saing. Oh, bukan domba dua beo ini. Tuh nu si Dasep teh ieu tangkal nangka. Wah, tuh ini Panog, panog. Tukeran yang bintang 7 mana naon si Dasep. Asli tah. Tidak nak lagi. Mabok. Eta anjing. Orang nang cai lah oke. Ayo Mang. Ayo Mama. Aing ngarito ya kieu nu bareungit. Iya bangsat kapanggih ning anjing ka benuk. Anjing. Patut mah kudu dibenuk. Anjing. Cik pageuh nih bangsat. Paralon paduli. Ngolan. Iya bangsat. Cacakan kieu masak deui beunta kitu balong teh masak Bandung onrek dia. Kieu masak deui panasaran kan manusiana nya sok menekan we jam kieu bangsat teh. Aing intip hai. Wah, badak urang ojai kareungas. Ayo. Kadok mah. Moal tong lah bae eta ayo. Kamarana Jang? Asa Mang ene karojai kareungas. Ayo dak ngelo moal Mang. Yo Mang. Sok kare Jang. Cuaca ke sore ieu cukup beureun lah sakieu ge. Pada keburu hujan. Cai ke sawah. Urus tunyung, cai tadi agehan ke sawah. Kurang masih dikewang atuh. Gila cai segede kieu. Iya manusiana ya. Menetan we cai teh. Nyawa jam 3 bagian kaki itu. Aing nu ngonrek tepi ka ngarutruk cai saat teh. Nah, Man bangsat kudu mana? kalem atuh. Mana lo? Patut kok. Kemana sih bangsat? Wah, tadi ke anak itu. Belum ada masalah saya. Sabar. Ya laken Olah, guna. tahun lalu. Kang. Kemana? Kemana sih bangsat? Bajingan sia.
nguruskeun ini sareng Kang Nano ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon kieu nih asara ruas kieu? Eta jajab abi ka Bumi PRW. Jajab kumaha nya? Aya naon gitu. Iya ya masalah dicai tadi sareng Kang Nano. Oh, jadi kuda aya ngarumpul gitu. Uruskeun atuh da. Abi sieun atuh ayeuna ka sawah dipegat nang Kang Nano. Upami kieu mah atuh kuda non nyamper daerah rencangan sanes. Nah, ayo tuh orang ke Bumi PRW lah. Ayo mangga. Kedah tuh kalau betul lah beberes heula ieu mangga. Karena ini masih piwat. Ada kumaha atuh nya di leuweung urang teh balik kieu pan. Rame-rame teh mun aya bangsat, rame deui. Ngeus sambil ngedua minggu biasa we hiji teh tuluy ngapai ka dituna. Da ditegaskeun kumaha teh da ngaragap sarua urang aja. Urang di mah da banyak ngehinakeun ditanya pegawaian lagi saeueur itu kamu di target dipungut serba salah nu pasadaranana we jalan ku ayeuna mah ieu eta mah di ditu namanya di baheulana aja eta mah kumaha teh da geus urang pada daek we nama jalan dinya belum nyelesain liat nyarona seperti itu aja udah murah mah kudu bisa nyentuhan kolot untuk naik pegawaian dan juga cek begadang yang bener PRW. thank you acara rewas ya pelataran anjang siap tuh pinang kata kita nulga ini tuh Nanya PRW nya. mang kali ya saya dampar ya teh iya mah buat yang jalan teh naon atuh ngomong kali ya. Iya PRW, abi gaduh masalah tadi teh di jalan cai sareng Kang Nano. Abi nempikeun ka Citajong Kang Nano. Tolong itu kopi itu. Oh, iya we atuh pang nguruskeun lah kumaha abi da sieun aya nomor ka sawah. Segat kumaha da sieun. Coba mau bedog. Aja kurang kana hungkul oge. Oh, abi ge sieun atuh lamun aya bedogan. Kayaknya naon mimitiin atuh kan bicak itu nya parebut naon atuh. Nya cai teh diagehan ka ieu ke sawah, habis teh kaoyong teh sakadip sewang gitu kan. Jadi panet sadayana. Nya urang teh coba heulana masalah cai teh. Nya pangarurusan itu parwa ina cenah cai ambil alin gitu jadi pepanjangan. Masalah harganya butuh istilahnya. Oh nya pasti pada ngabutuhkeun cai mah. Ngabalong, nyawang, ngebon, kena kabagian selere ya. Sewang waktu itu. Jadi penetan selayan. Kalau rasa nabi pengarit, akhirnya yang saya jadi kan pajantenan gitu. Untuk kajian gitu mah. Ya tuh kayak orang iya badan tenan kan Jang Nano. Ada panggil aja nah, yang pajantenan dibereskan aja nanti. Mangga tuh gitu sakantan ngariung. Ya tukang nyauran kan Jang Nano aja. Gimana? Lupa tapi mah langsung uwi tadi langsung ibak di papa. Oh, bonus langsung lari. Pelarian tuh Jang Nano masakan tenang. Yang bereskan ya nak masalahnya. Pada itu perpanjangan. Gitu. Ini panat anjing kang dintip barang itu baik. Nah anak bersama. Kepangis kocok menetan. Cingkang wae kuman siksa dewe panggil podana Mungkin tuh mah cuman sakira ngarudatkeun mah.
di padaran cacadan pengkoran cokorna itu bisa menang deui tawa curug orang tek Mah. San mumpung aja samperkeun lah. Atak kan guys. Naon? Paewa di piwaran kabumina. aya naon gitu Juga tanya Kang Ikiu sareng Kang Kamu anjing. Cai gitu. Yang kayak nanya. ayeuna Mun. hah aslina selain ngumpul ke kitu ini temuan di ditu Oh ya. Nah. Ayo. ayo Bray ayo mau apa karang Kieu nangka bawa lah. kena nahaun apa kita nangka patut Eta orang tinggalkeun anjing. asa Teu kasih kieu. geus teu mana ieu mau buat Ayo itu. Muncang bawa muncang. ya makas nasa ibu lah juga Bahkan nanti ngalus tukeran lah. dan lunas itu bangsa Satu yang kieu, beri ieu nya kopi, beri ngalusan yang nanona. Salam. Semua aja aya jangan aja. Aya. Oh, saya tuh. Itu aja beri ngalusan yang nanona. Ini kumahanya jang kieu, kayak di urang teh. Pada ieu. Tuh bening. Sabar ngomongkeun naon masalahna atuh ni asa wasi ieu teh. bangsat cai anjing Kasa goblok. lain begalang nehan kita apa pun jam 3 aja tak ka dieu aing nu ngonrek ngarutruk tuh Hoyong itu suka dikewang atuh. kada angkat sia diisuk-isuk kita barang teh cukup Kasa goblok. Orang obrolkeun kumaha caritana atuh jajan nafsu teh. Ieu sok ngobrol sing ieu sing jelas kumaha sausuna masalah teh dugi ka kitu teh. sing nyala kopi bangsat gituan wae dari kieu yo tah si bangsat cai geus saya open jam 3 mah bagian ka kieu atuh Mohon. urang loba nu ngonrek ngarutruk cai saat teu cukup besok-esok berang tapi ka sore teh jam 3 da sawah mah pinuh atuh ieu masih kena dipenet mikir bangsat kepret Itu mah urang mah kakang ieu. Kieu ge meureungan cocokan cai teh aya alesanana cing tahun kala kakang ieu heula cing kumaha jeung kieu. Ya tapi panghoyong panguruskeun atuh kangana nyantai atuh urang nyokot jalan dieuna we. Secara kekeluargaan. Wes kieu ayeuna mah Imam. Yang anu urang dibagi deui cai teh jiga baheula. Nu baheula ge ning dibagi-bagi cai teh nu ngabalong, nu nyawa, Kamu kopi pada kabut tuh pan cai teh. Ya nu ngabalong, nu daratangna mancing. Di jam 2 ka dieu panginten anu nyawa pas isuk beutuhna. Tah neangna sok bebarengan. Ayeuna jang nano neang. Jang nano lamun neang. Wah, kayak kumaha. Kunaha mulai datang ka dieu ngabukeun ka pengurusan. Daek teu daek kudu sepakat ka ayeuna mah masalah teh mah teu pacen kadang tuluy. Bang jiga baheula ayeuna jang nano ngadu balong mancing pan dongkapna sore di jam 3 ka dieu nya. Jang ikieu di sawah, meureun di sawah berarti anjing-anjing nya. Di anjing-anjing ka jam 3. Urang silih hideung lamun waktuna jang nano mun bari panetan meureunna. Jang nano sami meureunna. Lamun teh mah cai saat sok teh bebarengan, da urang lemur, da mungkeun sabilulungan teh. Nya
Sok kayaknya orang silih hampuran nunggus kejadian kamari. Sok rasa salaman saya aya saksina jang Maman, jang Hendy, aya saksina. Ulah nepika isuk pake itu kejadian deui masalah saya ieu. Kamu teh masih kena kana patok pengurusan ieu. Sok salaman ayeuna mah barengan sadayana. Salaman. Ini sadayana salaman. Barokah sawahna kitu deui barokah di anggena deui kenging pada ikhlas mah nah kitu wae mun nanti abdi mah biasa panjang lebar aing geuleuh we sia bangsat panggil di jalan ruksak sia maneh heuh